enak bubar ti dieu minimal yen hadir aya sabaraha aya nu sayang buka teh gitu dengan 200 bisa 1000 paling aya 200 andai kata 200 ngaluarkeun duit 10.000 kali 200 seberapa amannya 20 juta bubar teh dia teangan anu teu boga buka teangan anu miskin teangan anu yatim pangajian ieu berkah keur jelema anu teu ada bisa kana teh doa amin amin bener dulu saya gak tempo ladang pengajian ibu maka hilangkan pengakuan diri ibu bisa lain ku ibu tapi ku Allah kuring bisa lain ku kuring tapi ku Allah lamun dulu mah geus berpikir serupa gitu geus moal panas memilih batu batur meuli motor milu tumpak batur meuli mobil miluan batur meuli imah milu monok batur meuli sawah milu melak denahnya hati gitu bengan teuing batur nyen gerong maul batur meuli mobil dia isu make waktu di kasarung gede kunaon aya urang sok riweuh pikiran batur tanpa nyaho jeung riweuh mikiran diri sorangan maka datang puasa layaknya adalah puasa bertahan menahan diri dina perkara sarupa kitu ya Ramadan pembakaran ya logika masak naon cai betul dipasak barang dileukeun eueuh virus tak datang Ramadan urang dibakar supaya leungit virus-virus gorengna ke si hate bubar ti dieu teh bakal pikalucueun sabab alam geus ngaharewo naon deui ngaharewo sok Bu naon deui ngaharewo ka ibu aya jurig jarian kadenge aya jurig jarian kadenge aya alam teu kadenge geus ngaharewos kabehana lagi ngaharewos sok ku ibu pikiran batu ngaharewos cai ngaharewos taneuh ngaharewos allo tanaman bener tanaman ge ngaharewos jadi sifat ngaran hirup jalma teh peka kana ngaharewosna ieu alam itulah ladang tina puasa jadi engke teh geus teu perlu situ datang ka imah nyebutkeun ka susah urang ge bakal kapuping tanpa bisa si eta nyarita lamun pemikiran geus seukeut sarupa kitu beak begitu teh teu kaur boga aya teh kitu nanya ka situ jadi geus teu kudu nanya salaki lamun geus pinter peka ceulina lain ibu geus teu kudu jeding ibu teh ieu mah mun geus jeding geus cumrah teh sakala teh aya naon teh kan hanya kalau kaum lelaki dengan sebuah cobaan lelaki lamun berpikirna tentang rasa jedang jeding buat baeur tahan geuning lalaki nu ngarti mamolobananya langsung nyopot duit gek dieu kigireun mah tong baeur jeung aya acis 3 juta baru anu keur baeur diberi duit 3 juta langsung nanggo kayun total inilah lamun jalma geus peka kana ngaharewas alam bener geus teu kudu loba cerita ibu lamun peka dibaeudan dipitnah diledek peka atuh geus teu kudu dilawan seuri we lamun jalma geus peka geus ngarasa alam ngaharewas ka urang ampura ilmu rada luhur ieu teh lamun jalma geus peka diri urang geus peka kana lingkungan sekitar batur baeur jamotrot geuleuheun rujitkeun suaeun minta rujit bodoh dunya situ modal urang bae nu ngahina bakal maut nu dihina bakal maut bener tapi tuntung hirup anu ngalalakon si itu ngahina urang engke di akhirat bakal ceuri urang nu dihina bakal seuri maka teu saeutik jelema ceuri ku seuri teu saeutik jelema seuri ku ceuri nah hari ibu dihina batur bari ceuri udah bari seseurian si ngomong si gede ieu siapa gede bari seseurian kan tapi engke di akhirat dibalik seurina poe ayeuna ceuri di akhirat tinggal sambeurkeun ibu bari seuri mata geus
jelema nu puasa mah geus taun keung dihina, diledek, dicaci, dimaki, difitnah, dituding, diomongkeun. Taun keung disebut bodoh, si eta ge teu pinter, disebut hina, si eta ge teu mulia, disebut kadul, si eta ge teu daek. Semua manusia ya. Inilah ladang puasa, maka saum itu bertahan menurang sok ayeuna eureun bisi engke ceurik di akhirat, ladang seurik poe ayeuna. Maka loba jelema nu ceurik ku seurik, loba jelema nu seurik ku ceurik. Alus nama ceurik ayeuna. Ya, jadi akhirat ban nahan ieu ge nahan geus karawehan ge pan horeamnya. Pan teh ceurik sebenarnya bagian mun kudu tarawih. Tapi keur seurik. Ieu pengajian teh keur ceurik sebenarnya. Ngan keur seurik. Jadi loba jalma ceurik ku seurik, loba jalma seurik ku ceurik. Ibu oge baheula jatuh tajong terleutik kana tumbul jatuh tajong racujut kebian ceurik asli. Jug aya nu ngaliwat kana tumbul eta. Wah, baheula geus sampe bobogohan ingat tuh dijatuhkeun dinya bisa teh ieu tumbul teh Pak. Barangkat tak seurik, baheula ceurik ternyata aya seurik, maka dibalik musibah Allah bakal ngajadikeun ku anugerah. Lamun aya nu hadir dikeun ka musibahan, geus resing bertahan, engke ge bakal seurik ku sorangan. Karena di mana waktu nama indah pada waktunya. Alhamdulillah teuing. Dua sahur Ramadan hiji, dua puasa menahan. Delo bulan Ramadan teh disebut oge bulan Maghfirah. Bulan Maghfirah teh bulan nu penuh dengan ampunan. Dari ibu saha. Dari ibu saha. Ayo nama gerhana saha. Pertanyaan dari ibu. Pertanyaan dari ibu jawabannya saya. Ari urang teh saha. Naha aslina urang teh ieu. Naha aslina kuring teh kieu. Cantang. Sarawah mah jiga nu heueuh. Ya ayatim, ya miskin, ulun butuh, nalang susah, sodako ibu. Eta mah karek dieu. Bener? Ya berarti kuring ieu ceramah teh punten palsu, maka geus penghargaan ceramah kuring palsu. Mun hargaan mah eusi hate kuring lalajoan ibu. Jadi amih teh sae kabuping ku amih ka hartos. Pokoknya yatim ka miskin anu jongkok nih kumaha atuh. Ayeuna wayahna amih moal dijikeun duit teh. Terus dibagikeun ka jalan ka yatim jeung miskin kumaha kuring tong kitu mih. Artinya biwir dibawa karena gawe satu. Ayeuna puasa bertahan dibawa karena gawe, nahan lapar, nahan dahaga, naon gawena? Ibu nahan lapar, nahan dahaga, mampu kan? Ngan pagaweanana naon sageus mampu nahan lapar jeung dahaga, mana gawena? Are. Nahan lapar jeung dahaga, mampu. Gawe atuh nahan lapar jeung dahaga, gawe peka kana rasa batur, rasakeun laparna batur, rasakeun dahaga batur. Bubar Ramadan bakal batur ka jelema nu sangsara sama urang ngalaman lapar juga batur. Bae teh naon gawena nahan lapar dahaga sare. Sedengkeun sagala rupa ge butuh pagawe. Jadi urang nahan lapar jeung dahaga teh can disebut gawe eta mah latihan. Urang menaman ibu nahan lapar jeung dahaga nepi ka engke magrib geus dipikir geungeuna jeung naon tuang rek di mana restoran mana di anjangan bahkan jeung naon urang betah. Tapi terjun sok ka jalan jalma anu pupulung geus teu kapikiran buka jeung naon nu penting aya di jadi. Bubar Ramadan kudu aya pagawean nahan lapar jeung dahaga itu babari
tapi peduli kanu lapar jeung dahaga tak eta pigaweunana. Gara-gara ngeun ceramah teh arungeup. Teu ngarti di kasediaan. Maka hakikat hirup teh pigawe. Agama haben didebatkeun gawe henteu kan garelo. Debat tarawih teh 11, 23, 11, 23. Sing ka masjid teh henteu. Ieu teh ngurus dulu. Kunaon urang loba latihan perdebatan tanpa latihan gawe. Bener tuh. Haben debat. Utak-utak jajang. Utak-utak jajang. Jika salah teh henteu. Atuh. Mana sih? Ulang latihan debat geura sok di rumah, urang latihan gawe dan debat masuk al-babari moal aya nu meunang moal aya nu eleh dina bab ilmu mah diukur dina gawe lain dina debat menang jeung teu na Rocky Gerung ge debat mah alus kan cobaan Rocky Gerung jadi RT. Rocky Gerung ge dina debat teh hade kan cobaan jadi presiden. Belum tentu, Pak. Bener? Aduh. Ibarat jelema nu beunghar, boga mobil, boga sawah, boga motor, boga sagala-gala. Kanu sangsara sing kuat, sing sabar. Asup logika tuh. Lamun kuring nu sangsara nu bobotan tonyok. Maneh ngomong kuat sabar dahar tinggal tepul hayang nyedit mobil aya keur bensin nakar imah lega nyebut sabar ka kuring cobaan jadi kuring. Pan ibu geus sakapeung ilmu itu ternyata pereduh datang di pangnyanungkeun kumaha papatah ibu sing kuat sing sabar kun bae aya zaman nabi nya sing kuat sebenarnya ibu teu asup ka ditu coba lamun ibu asup kana rasa itu moal mungkin ibu kuat sabar ngarasakeun ibu teh pereduh besar ke ibu nyalungna aduh pingsan. Mata teu kuring ge ibadah teh pigawe urang salat can ketemu gawe urang puasa can ketemu gawe gawe na karek nahan lapar jeung dahaga tapi peduli kana lapar jeung dahaga mah ampura. Bener ya teh pigawe ibadah haji pigaweun alban ibadah sa'i naik kuringan dicoba nepi ka marwah kitu nya. Lalakonan naon? Lalakonan teh indungnya ke anak. Sebab sejarah sa'i mah Siti Hajar ngalahirkeun saha? Nabi Ismail. Terus neangan sa'i nepi ka aya 10 jam. Sabaraha balikan 7. Aya we sa'i. Tah eta teh ibadah sa'i teh lalakon anak ka indung, perjuangan indung ka anak, umroh umal bulan pokoknya ka kolot cekek begitu. Lagi sa'i minang di ditu ka kolot eling-eling asa teu sadar-sadar juga teh. Jadi aya makna anu jero kunaon syariat eta ku Allah dijadikeun aya makna pigawe. Umroh habeun ka kolot nanteu. Malahan mun amin baheula sararea nu hadir di dieu baheula gempa bumi teu minang, banjir teu minang, musibah teu minang, gunung ditu teu minang. Ayeuna mah asa deuk kiamat teh. Hujan saeutik banjir, hujan saeutik longsor, ngomong harga bintang. Sayur selatan. Apakah itu benar bencana alam? Lain. Ayat penyebab. Bisire kiamat isu bisa. Bisire gunung gitu isu bisa. Sing loba penyebabnya. Bencana alam moal bisa bencana tanpa izin di pangeran. Ternyata ibu anu ngulung bencana di mana-mana. Tilu hiji sora anak leuwih gede batan sora kolot. Naon maksudna sora anak leuwih gede hohoa ka kolot anak loba hohoa ka kolot engko ngukur baturnya udah ibu gara sama
maka komo lamun nepi ka wani hasem budi kan jadi kolot. Sora anak lebih gede bahkan sora kolot. Itulah pengundang bencana. Dua, apa sih tidak? Sora pamajikan lebih gede asal laki. Itulah pengundang bencana alam. Sora pemajikan lebih gede bahkan salaki. Eta rek sahur bogodana. Salaki ibu kuliah. Sedangkan ibu mana pojam geus ngopat, sok sieun geura imsak. Pak, buka sahur. Inilah yang terjadi ayeuna di imah ibu. Pak geus sahur, namanya si AA tuh ke sahur, baru dah ke sahur babajang. Teng darah naik. Orang elus nyata. Lek sahur mual suara. Mual ku aing beresan deui dahareun. Asa menapek puasa itu petasiun mati. Sabar. Dengan bola sambil itu. Nya bisa. Bapak rencana gini nih bang, kayak belum gede tukang beli baju. Nah, darah tanah ketemu sama di bawah. Seorang pemajikan lebih gede badan salaki. Artinya kohwa kasalaki. Kilo, penyebab bencananya. Seorang murid lebih gede bahkan guru. Seorang murid lebih gede bahkan guru. Ayat ke guru ayat hargaan. Harus bermurid. Zaman ibu sekolah, zaman kuring sekolah, sok mengenang masa lalu. Nalika kurikulum CBSA, sumberan senanda. Lain sumberan senanda. Kumaha orang sikap ibu, sikap kuring kami jadi guru kumaha. Rentang ayah guru, urang nyumpur, saking ku ajri ka guru. Dipitah ku guru, karena pernah dengan guru cobaan kue enak loras bu ya, maka cara hancurkan bunyinya ente indung lengitkan di bawah indungna Allah udah kasih ngirahan demi Allah ditepikan indung lengit di bawah indung harapkan anakna tapi cara hancurkan dunia hanya indung dengan anak TikTok karena tuh waktu nama asal gitu-gituan bener dua wibawa lalaki leungit ku wibawa pamajikan anak ini ibu ka pabrik nu pangeureun ditampa adalah kaum ibu-ibu hese kaum lalaki bener jadi kan bakal dibalik tuh nyata ibu gawe salaki salaki nasuh masak bawa pemajikan nuhbilain korbean tapi itu teh geus deukeut karena terjadi mau kapilu seorang murid lebih gede bahkan seorang guru itulah penyebab bencana alam terjadi. Nah, bayang we dari betul berarti dia bakal aya anak, tepikeun deui ka anak ya naos. Urat ayeuna boro-boro kita ngaji, boro-boro kita salat, kita mani ge keur dirina hese. Salah ibu. Panggilan betulkeun ibu anu sebelah kiri, berarti budak ibu teh pedegong. Barangkali ka dieu teh. Mun ka dieu, ai mama beja-beja urang. Boro-boro dititah sholat, boro-boro dititah puasa, boro-boro dititah ngaji, dalah-dalah titah mandi ge ngaharam heula. Kumaha ibu, baheula mah urang teu ku curug ke sieun. Baheula kuring diajar ngaji, guru di dapur, kuring di jero, nalika salah di balendog bisa jodoh. Benar kana ieu teh bunsunur datang ka imah glepang. Cipun biang, kunaon ingklek di balendog, usaha guru ngaji, kunaon puji jodoh, cing nepo kalah ka jeblon.
namanya bedegong hasilna ya ayo cobi ayeuna lamun aya guru mah kudu jodoh datang ka coba paling atuh sekolah laluhur ijazah boga berkah. Nah, di bawah tabakan SD ge bisa segala-gala, bisa nyeun kehidupan barokah ilmu sanajan tamat SD. Sarjana leungit barokahna bisa jadi lantaran aya hate guru menjadi hate ku bibir jeung ucapan. Bisa nah? Bisa aja. Asa kurang simpulkeun, Ramadan teh pembakaran. Logikana ibu masak, cai asa, cai kata, dipasak, jadi panas, kakarawan ngaleut, sabab virus diseuweut. Ramadan teh urang keur dibakar, leungitkeun virus-virus penyakit hate nu sebenarnya kakara itu Ramadan. Puasa teh nahan lapar jeung dahaga, tapi butuh gawe. Naon gawena peduli kanu lapar kanu dahaga. Jadi bubar Ramadan bakal balager kabeh. Bakal silih anyangan, bisi maneh teu nyangu, ieu teh amin 2 liter. Cek maya, bisi maneh teu nyangu dikuring 1 liter. Cek ibu, bisi maneh teu nyangu kukuring sartik. Cek ieu kukuring masa saya karo keun bae tong mikiran gede jeung leutik. Tapi jalma sangsara hiji pak diberi bantuan ku sararea demi Allah nu di dahar ukur sacangkir nu meunang beas 5 kilo otomatis sangsara ayeuna tumuan sataun bakal jadi bos beas. Simple Pak. Nu sangsara hiji kada mantu kulimaan berarti nu 5 liter 5 liter nu sangsara hiji otomatis nu dituang ukur saeutik nyesa 4,5 4,5 liter jarak setahun loba beasna bisa jadi bos beas. Lamun hirup Islam geus apa bakal tadinya dengan urang sangka apa aya nu boga hutang Islam geus apa ngarti tugas kurang mangmayarkeun karunya sia teh degul kurang mangmayarkeun bebas hati-hatinya engke di akhirat teh harta ditanya di mana harta dipegang naon situ nagong abdi Gusti saksina abdi boga hutang dipambayarkeun ku si eta bebas itu di akhirat teh tah bubar tu dieu teh nyaman keur sok jelema boga hutang. Jadi orang teh Islam teh can apa Bu? Bener ya. Maka Ramadan pigawean puasa nahan lapar jeung dahaga pigaweanna peduli kanu lapar kanu dahaga. Alam ngahareos bulan puasa. Ceuk batu sateras-terasna kuring masihkeun bisa jadi lembut jadi semen ngaranna. Sateras-teras dapat matak moal aya nu pangteasna tibatan batu. Ate jelema geus ruji ka jelema teh. Geus leuleut pamantan da di bawah samuruh. Baheula ke rumah tangga ibutna bebek jeung yayang. Ayeuna budak geus gede panggih jeung mantan atuh budak digusuk ka dieu tong digusuk. Deuk nepi ka iraha ngumpul dendam deuk nepi ka iraha. Dunya teh bakal aya tungtungna. Jalma nu hade teh jalma nu asa kampura sanajan kitu teu minta hampura tapi urang geus asa hampura. Itulah konsep Ramadan. Asa hese selama beunya bumi gaweannya. Asa hese. Berarti ceramah ieu teh pigaweun. Katilu Ramadan teh ternyata bulan barokah teh al barokatu buat sidatul khair nyieun alus ngahasilkeun alus. Bulan maghfirah, bulan nu diampuni dosa. Sehingga kunaon atuh Allah dina bulan Ramadan sok nyimpen bencana. Ya tempo ibu yang bencana bulan Ramadan bahwa biasa nama bulan Safar, Muharram, musibah teh. Ieu bulan puasa, bulan Ramadan. Ternyata pilu mengakibatkeun bencana terjadi. Hiji anak hohoa kakolot. 2 Layu ngomong itu mah anak wani kakolot pohoa kakolot 2 pamajikan
serata yakin itu sama pengambilan pamajikan hohoak kasarake tilu murid hohoak eta penyebab bencana tasan dulu ah capek bulan tahunnya ramai garing betul kurubuk negara yang membuka alasanana naon capek teuing panitia hanya teuing geher memberikan dinya pokoknya konsep ibadah mah pigaweun konsep Ramadan ge pigaweun konsep salat pigaweun konsep Quran pigaweun konsep ngaji pigaweun jalma lamun diukur ku omongan bisa dipercaya tapi jalma diukur ku gawe cantang tuh bisa dipercaya ibu bisa jujur dina 100.000 tapi yakin ibu cantang jujur dina angka 1 M karena gerhana bisa jujur dina angka 10 juta tapi kuring cantang tuh jujur dina angka 2 M kunaon ibu ku Allah teh dibere beunghar sabab jujurna karek angka 1000 jujurna karek angka 10.000 jujurna karek angka 100.000 can mampu jujur dina angka leuwih ti kitu sabenerna nu sangsara nu diangkat derajat ku Allah nu sangsara boga 10.000 dipenta 2.000 bikin mah 10.000 dipenta 2.000 bikin mah oke ibu hayang 2 miliar ayo tapi lamun ibu hayang 2 miliar kudu sanggup dipenta 200 juta bikin mah hayang moal boga 200 miliar nah itu ramah ibu nu aja ibu nu koi sangsara boga 10.000 dipenta 2.000 dibikeun nah jeung sangsara kok pirage 2.000 mah 8 lebar henteu ridho ikhlas jelas leutik kuring nanya ke ibu hayang 2 miliar demi Allah hayang lamun ibu hayang 2 miliar kudu sanggup mikeun 200 juta tina 2 miliar ngakamun jeung ibu lebar ngeus tong ngimpi bakal datang 2 miliar tong ngimpi maka ternyata beunghar teh kasanggup diri miskin teh kasanggup diri ternyata Allah untuk nyelametkeun manusia kadang ku sangsara kadang ku beunghar maka lamun aya di jalma ditakdirkeun ku beunghar nu miskin masa 10.000 2.000 dipikeun 100 juta berarti 20 juta dikeun maka nu miskin mah ku Allah diangkat derajat benernya 10.000 nyumbang ke masjid 5.000 sanggupeun sanggup ukur duit 10.000 disumbangkeun 5.000 sanggup nah leutik 10.000 coba lamun ku Allah geus dibere 100 juta sanggup ke 50 juta paingan kumaha hubungan duit sakit udah kasanggup jadi sanggup jeung teh aya dina jawaban ibu heuh geus ngabalas acang urang saramana ya ibu teh kudu masak bubar teh ditekeun saoge amit jamaah kemalawan Marawi lah anak-anak naon Marawi naon itu ah naon itu mah udah korak gitu dengan mobil Marawi mah ustaz nyaman ibu Yusuf berapa tahun 70 terus ibu nyarek abdi ulawi orang yang kali kayak ya baru foto incu ya putra incu ya lanjut ulangan pulang balik ke sekolah berat nenek nyebut ganteng ke orang apakah bangga tuh ini lah itu udah orang nyebut ganteng ayah bangga ayo ini serangnya mister males ngejawabnya udah ABG gitu dah serangnya ustad ayah bangga gitu udah mora ini serangnya nah hati ayo
dosa ibu antum dosa ada orang ini mungkin ya kan ini mah nungguin bola kenal jadi oke ibu sakit anu kopi hatur moga-moga ibu sing sarehat sing ditepungkeun urang nepi ka engke Ramadan hareum Ramadan ayeuna moal bisa dibalikan deui maka ulah pernah urang ngabatalkeun Senin kamari Salasa kamari ulah pernah batal sakuat tenaga paksakeun ulah dume ai keur nyieun dosa urang bunga ai keur nuhus dosa urang teu bisa wayahna ieu teh ajang teu nuhus dosa sabab mengaran Ramadan man soma Ramadan iman wa hisaban rubirolahu mata qadama min dambi ieu teh bulan anu penuh ku ampunan urang rumasana dieun dosa kudu atoh datang Ramadan naha dibukakeun pintu magfirah ku Allah Rabbul Alamin sakitu kabeh hatur boga sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur di marsi hampurana paralun anu kasuhun ninggali di pamrih hampuran kepada billahi fisabilillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.